Ke Rumah Agung mapag balebat mangsana miang nyata subaya pikeun mahutkeun jeung jipasini gesan ngajadi nyorang sawangan nulawas jadi implengan kiwari cunduk waktu nu rahayu nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu waluya dirakit hariring dangding dina asrining mata holang haleuang nu dihiap kurampak nayaga atikan ti Purwawirahma mihatur upacara pangbage sineja dikawitan. Demi mangsa katresna cumarita satemena hirup geus mapasangan ringkangna mungguh beurang jeung caangna mungguh peuting jeung weningna mungguh lahir jeung batinna dina genclang kahyangan caya dumling tumitis timula jadi atra setra kanti sukma sumurup sumalira ngajadi pemageuh janji pasini sakur nuku melip mapasangan iwal tiku karsa pangersa Gusti panyangcang tineng awor ngahiji nu dipatri ulas asih pikeun supagi duriat nu langgeng duh ngabaranangkeun bentang di langit ibun mugia ngahibaran ku cahaya balebat dangiang daya wisesa inyana sangkan ngawatang dina cupu manik galuh galih sanubari tebar ligar kamanusaan nu dipatri kusungkem walagri bibit saati cal Rasul karumung kayang Prabu silih wangi Purwa di Pajajaran paban sesiwi nugelar di tatar suwuna muga nebarkeun wangi panedana sewosiwi pinarengan kajembar bagja temen mulia temen anaki anti kamari dilanglangan pasimpangan ditalung tikanu indit sugan geus ngembaran beja aturan anak king sumanggaling di papak antayan mojang di ibingan di gendingan di soraan rampak tembang aturan anak king kembang kaheman wangi kastori
sawayah geus waktuna ieu payung kadalaman lain kujang kadalaman payung kujangan perlambang Raden payung kujang mapasangan kujang ujangan hahalang Raden mangka payung geusana anjung kasaksi ku kadang wargi digindung pohonan pasini di papa kabunga hati dingin nyumponan pasini di papa kabunga hati geuning kabunga hati. di dieu nitis asih celik putih celak herang sawangan kahayang geus nembongan pikeun manjangkeun lalakon ngangkleung tineung dina amparan kaheman nu dipapag ku katresnan. Ngambah tangga kabajangan sugrining kaasih kapilenggah bakal panganten pameget kula wargi Jembar miwah para tetamu rombongan sadaya sumangga lungsur kapalataran.
asmara di bagia nu dijajab ku kadeudeung ditampi ku kaasih kalangkang gupai poe rumaja geus lingkup ditetep kariwa asna tilam sono harewos bareto poe ieu anaki hidup jadi pamatri mata holang kacintaan saampar gumelar tawi sariring kinasih kanu nembe sumping simpai kanyaah ti ibu sareng rama cag ieu pangbage riwayahna tampi ku asih kalung kembang kaheman wangi pinilihan wangi nyamuan nyamuan kembang kabadan kaheman dilaran sapapisah sungkeman kembang kalungan kapilenggah ibuna walina sepuhna ti bakal panganten istri sumangga kanggo maparinan kalung mangle kabakal panganten pamegen dirampes ku kabagjaan kapilenggah bakal panganten pameget kulawargi jembar miwah para tatamu rombongan saparantos rengsek